puas nama iya pul ngajalan budak dua. Ngan kasusah mah iya makin jadi baik iya deh. Enggak, si yang benghar. Gerak aja mah bisa. Di mana lek? Tuh di situ di kidul, ulah poho mau babawaan. Oh, hatur nuhun dah. Kumaha cuk? Hemon, hayu. Daripada balangsak bae mending beunghar aing mah hayu. Urang bari ngalewat ka warung nyot ukuk. Siap. Siap gon, budak berangkat. Bener lek. Bener. Hai gaskeun, hai tuh, siap. Tapi beri kudu mau alat-alat urang. Samping batur kurang sok. Hai siap gas. Kau ke samping batur kurang kok. Kenyaran kayak gebogana ieu. Aduh, ieu budak kebel. Asik gon. Wah, moal ke urang ieu. Ngajalan budak mah kieu mantep ieu. Tuh, budak Lin datang, bebeja kabar gon. Gon, budak datang. Bana. Gerak nyamuni. Satu. Urang ieu. Itu jigana pul tuh saung piduiteun mah nu si Alek teh ya. Yeuh eta ngebul-ngebul nama ya. Coba hayu tangkeun. Punten, Ba. Mangga. Hei, nek kamar kalewat. Iya yo abahna ge. Iya anu ladang piduitin teh. Keduang nama heueuh tujuan ku sia banget nak. Jauh. Calik. Aduh. Aya prioginaeun ieu, Cuk. Tadi ya kanu Abah. Atuh coba ya, Bah. Ya sarina pengangguran geus kebel, hayang pensiun ieu jadi pengangguran. Oh, gitu masalahna. Gampang. Pokona mah. Kudu urang isuk-isuk ulah loba begadang supaya nganggurna fokus. Betul. Lain bah. Kumaha ieu carana supaya geura tereh beunghar? Gampang. Urang ge hayang nya. Geus turutkeun babudak. Geus. Pokona mah lamun hayang geura beunghar, heuh. Aceng duaan lumpat ka belah kidul. Kan ieu kidul, Bah. Kidul jasa. Pokona mah aya 3 anu kudu dibawa persyaratanna. Nangin bae eta persyaratanna. Kahiji mawa susugo. Kadua baca mantra sir gobang gosir. Pulintiran ente sampai si sada eta nu dina tatangkalan. Nu katilu paling syarat paling ieu sing hade eta. Ulah nyeuleuk ka luhur tatangkalan. Kitu eta. Oh, Bah. Kami gegeran ieu ya hanggera beunghar, teu kuat. Atuh heueuh geus geura berangkat ka ditu. Aju ai ka Abah ieu kumaha sabaraha maharna? Ulah kudu mahar-mahar ka Abah mah. Aceng beunghar balik deui ka dieu. Lamun teu beunghar ulah. Bener ieu. Oke, Bah. Langsung berangkat ya hanggera beunghar. Ai syaratna saha? Engke neang tenang. Oh, siap Jong sing ngarade. Siap. Ayo, gaskeun. Alik. Lek. Ayo, gaskeun. Sek biar bisa. Itu pul tuh, jika nama tuh. Tangkal paling kidul mah. Oh, iya jangan capek ya, lempang. Oh, sayu. Iya gon, tanggalna. Oh, ayo geus naik. Baus nalek ka kirieu. Bisa sih, Gon. Ayo lagi mau ayo.
Iya kan luhur tuh tadi. Siya kaluhur. Ayo lah. Kaluhur siya kon, kaluhur. Siap. Aw, suko ta. Ay, video. Geura. Anh ao cho ít. Tah, Aw, kia. Ngapi kon, ay betah yuk. tah ieu. Geura teh suara heulan. Lain kitu ieu. Kumaha? Ha. Gitu. Tah, mantap. Mali udah kebal. Ingat pul, Nancuk. urang susugu geus mawa. Maca mantra mah encan. Eta nu paling berbahaya, urang kudu tunggul bae ulah kaluhur nyeleuna cenah ge. Ingat. Tenang. Sip. Pul di dieu bae ye. Siuguhana maingkeun. Urang ayeuna tinggal maca mantra. Ya? Kumaha kana mantrana? Mantrana sir gobang gosir. Lamun can nyuara can aya penunggu tatangkalan ieu ulah geura eureun. Lain ngan duit na luhur kitunya. Ulah nyileu kaluhur. Oh, cup pampura. Tungkul bae. Ayo keur maca mantra. Ayo geura. Ayo. Tuturkeun nya aing. Ayo. Sir gobang gosir. Sir. Sir gobang gosir. 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 Terus mulai mah capek mi pul. Gua aing ieu ubah nyuara. Bingung aing mah. Geus urang dieu bae. Aya naon Kasep? Yang loba duit bah. Hayang kaya iya bosen pengangguran bae. Banyak kaluhur. Kami ge hayang. Mawa naon persyaratan ka dieu? Yuk. Mawa bah iya persyaratan yo. Aya roti enak tahu. Aya kopi segala. Rokok yo. Ieu mah persyaratan lengkap bah. Tah, mantap. Eta karek tanek bepentaan ka Abah. Coba kopi na pesek. Sekarang tugas napa? Kue na keluarkeun tah rokok. Buru atuh. Tahu si Aki ya. Kue na tah. Sabar bah. Tah geuraan ja Abah cangkeul nangkot jeung. Buru atuh. Banget bah. Aju kumaya kami. Ngan eta doang pamentana cuk. Lamun bisa mah sakaligus jeung jodoh bah. Kami ge hayang. Abah ge jomblo ye. Aruh, lamun bisa mah jeung eta bah. Oh heuh geus ayeuna eta tinggalkeun kopi jeung kuehna jeung rokona aceng geura baralik jong. Sakalian eta kue pangmesekkeun hiji. Abah teh bisa mesek. Kumaha aja ieu mah. Hayang dipesekeun bae. Ieu turutkeun. Penting mah urang kaya, urang jodoh. Geus bah ye. Kuehna kopina geus kabeh. Geus ayeuna aceng geura baralik jong. Ayo cuk. Kehola eta tah duit dina kantong encan. Sok di poho-poho aceng mah. Tabah. Oh, jung sing ade Kasep.
Kue, awas lek. Aksi lek. Ayo. Mantap. Budak eliji kurang ya. Soalnya kan kemarin orang ngajail budak eta. Coba aing main makan. Ayo kita bawa ini. Mana duit jeung aing? Duit nan sia duit nage eueuh mun udud. Ngusir balik ke ditu. Sakeun jatuh aing ke budak licik. Sia main becakeun bae. Pokoknya mah beunghar ieu pul urang. Tunggal kebal deui cup. Tungguan bae, beunghar deui. Tungguan Kak. Pan saya di dia lek. Ku tadi aing ngajailin sia jeung bargon. Ai maksud Anu panger tadi kami di lur tatangkalan. Ngajailin ku maneh. mencuriga he aing mah pasti eta jelema dua. Teu salah cup. Aju di mana jelema ayeuna? Tuh, Woi, Bargon, toy. Sia, udah full. Ayo. Malah enak dah tanya muni mah ieu. Tanya muni. Udah kain kemana ieu? mangkana minta mah ka Gusti Allah ulah kanu kitu. Wah, kok Asyik nanti dia. sia nih kan ka dieu. Ih, aing mah ka jangan ka dieu. Ka jangan budak ke. Ayo, boy. Lewat. Sia ieu ka dieu deuh. Pajaneng sente di dia. Oh, si aneh nih. Lewat. Aman geus kieu mah ieu. Kosong. Iya. Dulu. Asa nyina ke dia, Lek. Sia nyinaran di dieu deui. Enggak mau nih, ayo gerak balik. Tuh. Ayo balik ya. Ulah dicontoh anu kieu mah. Syok, ngomong wae ayo gerak balik.